Corona teh nuju tandang nepi sagala teu boga. Sesi 2 sejam midang masih sareng dalang yoga. Mang maju mang. Ya, nuhun Mang Dewala tah dalam yoga pami telepat sajarah perkembangan wayang golek diawitan ku Sunan Kudus abad ke-15 anu ngarobih tina wayang kulit janten wayang golek atanapi disebut harita mah wayang papak. Salajengna abad ke-16 Kasultanan Cirebon ngembangkeun dina pamerintahan Pangeran Wijaya. Salajengna di Bandung Bupati Bandung anu kagenep Wiranata Kusuma Iwarang Kidirman ngadamel wayang golek purwa anu model kita. Ayoga tadi katinggal ku urang sajarah wayang golek aya upaya-upaya ngamumule ngalestarikeun ngembangkeun tah. Tarekah ayoga salaku dalang anu tos kahot namanya kumaha dina ngamumule dunia padalangan oge wayang golek. Patarosan anu kadua tah salaresna zaman kiwari ya kumaha perkembangan dunia padalangan tah nah aya nu yang diajar ka ayoga kitunya secara khusus gitu atanapi aya sakolana khusus padalangan anu informal gitunya tah teras ayoga tokoh wayang sakitu seueuna saha sih tokoh wayang idolana dalang yoga teh janten hayang uninga tah naon alasanana atuh nya kitu margi kan dina tokoh pawayangan eta saresna karakter manusia eta di dinya eueuh pisan oge ayoga patarsan nu kaopat Presiden Joko Widodo ngaluarkeun Kepres nomor 3 tahun 2018 ngeunaan Hari Wayang Nasional anu dipieling diperingati tiap tanggal 7 November. Harapan ayoga patarosan nu kalima pamungkas ayoga ye. Duh punten bisa nih mangawagel. Nyuhunkeun tulung irakana Dewala ya. Acepot nuhunnya kumargi aya nuju usum wabah corona di mana-mana saalam dunya nyuhunkeun Acepot masihan himbauan kanggo masyarakat kumaha urang carana ngalawan corona sesuai dengan WHO oge instruksi pemerintah gitu. Aduh, mangga diantos atuh Acepot semuanya. Atur nuhun satu acana ayoga punten ngarerepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ngahaturkeun nuhun kana rupiah patarosan di akang perkawis perkembangan wayang golek diawit wayang kulit dugi ka wayang golek. Upami udah kana praktisi sebagai dalang nya tipun Bapak almarhumah tetep eta teh dalang teh kudu nginung ka waktu mi Bapak ka zaman hartosna teh beradaptasi sareng apresiasi. Upami udah karena perkembangan wayang secara bentuk wayang sanes modernisasi nya upami wayang golek ayeuna teh lebih di lebih estetika deui gitu ditambah-tambah pernak-pernik anu eta teh katawisna rada mewah, rada megah sareng sajabina. Boh dina carita-caritana oge lebih dinamis sareng kaayaan zaman dina waktu ayeuna. Misalkeun upami ngudag dina kaayaan rame corona sapertos kieu tangtosna setiap dalang pasti ngadamel anu hal-hal berbaur dengan ayana corona.
minangka ngadamel carita terus nah eta carita Mahabharata Ramayana anu eta carita teh aya sakut paut sareng corona gitu. Kadang-kadang upami taya oge ngadamel lalakonna gitu sapatos gitu. Nya upami dijabarkeun secara gamblang mah tangtosna oge simkuring mah teu tiasa diwang-wang sapatos kieu gitu da kedah langsung terjun ningalikeun kumaha di lapangan kumaha gitu sih numutkeun simkuring mah hatur nuhun. Perkembangan dunia pawayangan upami ngudag kanu palai diajar memang upami ka simkuring seueur dan tawisna ti awit yuswa SD SMP malih dugi ka anu rengsek kuliah oge aya teh hayang nu palai diajar teh mung aya kalarasan aya simkuring mah da rumaos dalang diajar keneh jadi upami ngudag ngajarkeun mah asa jauh tanah ka langit lah paripaosna da simkuring oge masih keneh diajar upami palai misalkeun palai terang kumaha carana ngigelkeun itu ieu hayu sareng abdi sasarengan babarengan urang saling elingan da ai manusia mah kitu kan tugasna teh kitu Kang. Upami ngudag kana tokoh karakter wayang anu pikaresep ku simkuring ngaidolakeun Bathara Kresna di zaman Mahabharata. Ai simkuring resep ka Bathara Kresna teh da margi tina tokoh eta teh Kresna teh diidentikkeun jeung kapinteran. Pinterna Kresna boh dina zaman Mahabharata Baratayuda sebagai pelopor ayana Baratayuda kemenangan Pandawa. Nya seueur sih resep nama kana tokoh Kresna teh. Boh dina ajian-ajiana terus dina kapinteranana pertengtang dina nyaritana sareng sajabina kitu manawi. Simkuring salaku praktisi tina pawayangan tangtosna oge kagunturan madu karagragan menyan putih ku ayana apresiasi nu luar biasa ti pamarentah pusat perkawis diayakeunana Hari Wayang Nasional kaping 7 November. Nya ai harapan simkuring mah tangtosna oge ti awit para dalang miwah nayagana miwah kru-kruna teh sejahterana dalam artian seueur nabeuna terus respon ti masyarakatna tangtosna oge sami ngiring ngalestarikeun kana budaya sorangan. Oge tekantun harapan ti pamarentah oge mudah-mudahan anu tangtosna ti pamarentah teh kedah nyayogikeun media-media boh eta peralatan kangge gamelanana sound systemna wayangna margi teu sakedik eta teh modal anu luar biasa ageungna upami numutkeun simkuring mah da upami ngudag kana kasus di Jawa Barat seueur pisan dalang-dalang anu teu acan kagungan gamelan wayang da ku kituna da eta teh modal anu luar biasa ageungna da ku kituna nyuhunkeun bantosan boh ti pamarentah kangge nyayogikeun alat seperangkat wayang boh gamelan kangge tiap-tiap dalang atuh minimalna sagamelan sawayang teh keur 10 dalang digilir atuh itu yeuna gitu manawi. Depang deui sareng simkuring si Cepot alias si ganteng komplit alias di eueuh cawadunana. Aduh tah kitu geuning euy zaman ayeuna teh zaman corona ieu wayahna ieu teh virus-virus anu sumebarna di alam dunya urang kudu bisa ngungkulanana sabab naon heueuh da geuning karasana lain ku saurang dua urang ieu teh ku jutaan jelema dampakna teh nya kana usaha teu bisa udar ider tepan teu bisa tah ku kituna ieu mah numutkeun simkuring nu bodoh kalayan ningali wae tina media yen di mana-mana urang merangan virus teh lain ngaliwatan bedil lain ngaliwatan senjata jeung sajabana tapi ku ngayakeun kabersihan diri nyaeta mandi itu yeuna jeung ulah iinitan di mana lain kebutuhan penting mah wayahna ngajedog di imah saja kitu dah wayahna eta teh untuk
ngamutuskeun rantai corona nu sumebar di alam dunya. Oge lamun tea cubuk cabakana barang wayahna ti ayeuna keneh make sabun nyaeta leungeuna itu ieuna goreng-gorengna make hand sanitizer di mana mepet teuing kudu ini itu pisan mah wayahna kaluar teh kudu make masker sarung tangan jeung sajabana di mana balik omat langsung eta pakaian nyaeta diseuseuk kitu rek dijualkeun bae eta mah tak kitu tah wayahna nya urang sing sararehat sadayana aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin aburuan cilur lur tangetkeun ku dulur mun heueuh nya lembur baik tiada sing jujur sangkan rakyat tetep makmur kadi ulah Salam sauyunan mulus rahayu berkah salamet. Mangga kasadayana.